Lain bot, cek ibu haji tadinya cek ibu hajah, ibu Betty. Pan kamari teh janji maneh teh ka ditarik asup sekolah cenah ka DKSD. Tapi cenah eueuh keneh wae mana cenah mangkoa cenah budak anu rek asup di TK teh cenah asup ka SD nih eueuh. Kapan Bu Haji ka Malwan ka Bandung? Ka Bandung? Ka Bandung. Sekolah di Bandung? Di UPI we nya. Aduh hebat langsung kuliah di UPI. Kapan Bu PD geus S2? Oh gitu. Guru-guru geus S2. Mana kuliah di Bandung? Dia geus maju we nek. Nah, itu aku di TK langsung kuliahnya gitu. UPI aing mah. UPI mana sateh? UPI Cilembu. UPI. Eta mah UPI belenggu sateh huwi. Eta mah sok ieu. Cing. Cek ibu hajah tadi cenanya. Oh, kasih jiring. Sagu kasih diri tadi teh. Bu Ai. Oh, Bu Ai. Ai tolong. Oh, Bu Ai nyata. Kamari ge tahu kamarnya. Ayo otok, ayo. Ah, ayo otok. Untung awe eta mah. Naon? Ini kota ibu. Ngomong gitu. Namun teh aing mah urang. Jadi naon teh ai? Jadi golong. Geus kumaha teh? Ai suamina Bu Aisyah. Naon gitu? Suamina sabu. Kata apa lu? Mas Eko nya. Mas Eko lain. Menyebut teh aing Mas Eko diijikeun tariku pokoknya. Naon gitu nyebutna? Tai Mas Eko. Wah. Teh aing ke kulit aing. Ya, ayeuna kieu cek Bu Ani cenah kitu. Meh asup ka sekolah di dieu kudu pinter heula cenah kitu ngabaca. Baca matematikana di TK-na gitu. Terus leh curang teh silah sebetulnya. Karena juara kai jiwing lain. Aduh, juara kayu di TK-na. Hebat atuh gitu mah. Iya, betul sekolah gue hiji deui. Wah, aku bisa terap sateh. Ini setelah kurunanya. Lo nyaho kumaha gitu. Kabalik celepot manggil ibu. Lagi nyuruh setelah eta teh. Si kurang tes laku ini banyak ayeuna. Ayeuna ngejahnya B aba dihijikeun jadi naon? Bang. Heeh, benar. Kaoko Kok. dihijikeun jadi naon? Nama era sama kau sebutkan setelah nikeun. Oh, ibu bapak guru kok ibu kepala tolong. Lain era sebutkan ke lamun ayeuna maneh bisa macana diasupkeun sekolah di dieu. So. Bisa dia sebut ke Wai. Gitu. Diasupkeun ka Bu Ai berhubung. Ka sakolahna gitu. Oh, ke kelas bae sok ayeuna. B aba, kaoko, dijikeun jadi naon? Oh, sama make era aing mah teh kaharti. Isin mah pepatur tolong. Oh, make nyebut loba batur. Itu kekuatan morenan. Naon gitu? Apa itu tangan? Wah. Ya, wanikeun we ke lamun Bu Ani hadangu. Hadanguan ku Bu Ani, maneh Bu Ai bisa macana diasupkeun ka DK kelas 1. Sok wanikeun. B aba, kaoko, dijikeun jadi naon? Sok jadi baok aing mah. Sok bilang B aba, kaoko, dijikeun. Baok gitu. Oke. Ini untuk keparudak laletik sama. Oh, sebab apa cekuin tadi B aba, kaoko, dijikeun. Baok. Era kurang dia tolong. Baru pas kurang ibu bapak guru baru. Oh nyaho. Atuh saya mangiran era ih. Lu sebab apa cekuin B aba, kaoko. Oh, sama Dijikeun jadi naon tadi cuy. baok. Ba, kok. Kok ditolong Oh, jadi ayo disalahkeun. Sok, ayeuna matematikana. Oh, tong dijaan. Dites matematika. Lain matematika sok ayeuna. Opat tambah opat sabaraha? 8. Benernya 8 nih 8. 15. Benar hebat. Bu Ai pasti ngasupkeun teh tadi. Ayeuna 7 kali 2 kali 184 ditambah 780 dikurangi 120 asup ke jero sumur 84 can ayeuna dibawa ku manuk 70 jumlahna sabaraha? Makanya kita mikir gitu. Kamu bisa ngajawab apa diasupkeun kan dia? Bisa limata kalau barang tes jog-jogan di matematika na tes. So kayo 4 dikali 3. 4 kali 12 so kayo. Bener kan? 12 ayeuna. Abang genep tambah genep. Genep tambah genep 12.
Sama kusut. Si kuniran itu tadi. Lain dia dasar wa jawabanna na 3 kali 4 12. Kan eta mah genep 12 ai ngiron sama. Oh, yang salah nanya nya. Saya balas dendam. Aduh. 283,5 dikali 378,1 dibagi 170 genap dikali D 285 Rojol Manila Gega Lodok ku Manila genap salapan datang doi kelenci bisa gua tuh kelenci 30 salapan datang di eta bebek koi ilah pedokung bebek genap 10 kau tinggal sama aja 5 saya jawabanna sok ayo. Keluarnya sejak-jegan. ini saya pakai 5 Percaya dia jawabanna 5. enggak ini Balikan ini tuh ngaku maneh. bisa resti Pak. Iya sama kita balikan ini tuh nalieur ke pohon. Bahasa Inggris nah ayeuna. Bahasa Inggris. Ari bahasa Inggris na hiji naon? One Bahasa Inggris na hiji? Bener Ari 2? Oh, sama. Hiji bahasa Inggris na naon? Ari 2? Ah, mana jadi one mana mas? tolong hari hiji tadi masih bisa naon One. hiji dari One. oh jadi hiji dari hiji Ayo. 10. luan 100. terus wan Ari 1000. wawan Buawan ya. 1000 buawan. asal dibayar Ari mama bahasa Inggris na naon? mother Mama? mother Bener. Ari bapak? father Ari aki? gitu Ari alo? Ari sakeluarga?